Laras Anting jeung Dewi Angrum memang geus teu mikirkeun deui ka era jeung kasuka. Anu penting maksud jeung tujuanana bisa laksana ku cara menang bantuan sarta dibela ku Ki Barujul, manehna bakal bisa ngungkulan ancaman si Topeng Mayit sakaligus si Rawing. Urang tinggalkeun heula kayaan Laras Anting jeung Dewi Angrum baraya. Caturkeun harita di tempat sejen. Jaka Sinangling jeung Saraswati anu jadi indungna. Pada nganti ngadaguan datangna ayu manganti. Anu tug nepikeun ka harita masih keneh tacan aya datang. Teu aneh lamun hate duanana jadi pada salampang. Komo upama ngingetkeun kayaan ayu manganti anu keur kakandungan. Saraswati anu harita cumarita ngebrehkeun perasaan salampangna. Nah terus ka mana ari ayu manganti teh atunya? Jadi pika selempangeun. Liek deui urang mah di dieu. Beheung sosongeteun. Ci kumaha atuh ayeuna tindakan hidup teh? Ya, ieu mah aya di jalan ka Jabi teu kedah dipilarian we, Bu. Tos lami teuing urang ngantosan. Katami sakedap deui oge reup-reupan ieu teh. Upami henteu dipilarian, bilih aya naon-naon, Bu. Bilih kumaonam. Nya kitu hade atuh Angling. Da anu jadi pikiran ibu teh eta kandunganana. Sanajan bener ayu manganti teh boga bakal ilmu silat anu cukup. Tapi kangaranan bari jeung kaayaan kakandungan mah bisa dipasikeun mah bisa bebas jeung leluasa dina ngalakukeun gerakan. Sedengkeun jalma anu ngewa jeung boga niat binasa ka urang henteu weleh aya Angling. Anu nyeun gangguan tah saha anu nyaho atuh di luar kanyaho urang aya kajadian anu henteu dipiharep tumiba ka ayu manganti Angling. Jaka Sinangling narik napas panjang. Memang eta pisan sakumaha anu dilisankeun ku Saraswati indungna anu keur jadi pamikiran Jaka Sinangling dina waktu harita oge. Abdi oge memang eta anu non teh anu jadi bahan pamikiran teh, Bu. Anu mami ieu mah henteu aya cara kajabi teh kedah dipaluluh ku abdi we. Atuh engke upami abdi miang terus aya ayu sumping ka dieu mah nya langkung sae. Sareng tibatan urang ting jalan tu nganti anu henteu acan pasti, Bu. Saraswati selaku anu jadi indung tang tuwe ngarti kana perasaan jeung pikiran Jaka Sinangling anu jadi anakna, anu ngarasa salampang ku kasalamatan anu jadi pamajikanana. Saraswati harita terus kedal di lisan. Tanya atuh ayeuna mah paluluh wae ku hidup anaking. Mudah-mudahan benang laratanana bisa buru-buru kapanggih. Sok didoakeun ku ibu sing lungsur langsar. Ulah aya naon-naon anu tumiba ka ayu manganti kitu di kadiri hidup Angling. Mohon dikantun liga tubuh. Doakeun we sing enggal tiasa kapendak. Dasam di abdi oge anu jadi emutan. Henteu tenang teh tumali ku kaayaan ayu manganti anu nuju ka kandungan. Permios, Bu. Sanggeusna pamitan kalau jadi indung mah harita Jaka Sinangling terus lumampah rek neangan laratan ngeunaan anu jadi pamajikan. Saraswati ngajajabkeun ku paneteupna bari gakeurendeng ngomong sorangan. Dedeh teuing anaking. Nah bet aya-aya we gogoda jeung cocoba teh. Henteu bisa we aya dina katenangan. Teu ieu itu teu ieu aya we kajadian teh. Ayeuna pamajikan hidup kudu diteangan. Buah-buah aya gangguan deui we di jalma anu boga maksud delaka. Upama teh mah bener pikeun ka kitu buat teu karunya-karunyangan ka jalma anu keur kakandungan. Mudah-mudahan we taya kajadian naon-naon anu karanapan ku ayu manganti. Didoakeun ku ibu hidup ting salamet. Ayu ulah ngarapan di kejadian anu matak yang sarakeun kana kahirupan. Saraswati memang henteu miharep
upama ayu manganti anu jadi minantuna pinanggih jeung kaayaan anu henteu dipihara. Sedengkeun jaka sinangling anu lumampah rek neangan atawa maluruh ayu manganti anu jadi pamajikan kawilang bingung oge. Sabab henteu nyaho sacara pasti kudu ka mana maluruh sangkan bisa tepung jeung anu jadi pamajikan. Sanggeusna kaluar ti pileburan jaka sinangling eureun heula sakedeung. Bari neuteup ka hareup. Dina jero hatena ngomong sorangan. Duh. Kamana aing maluruh nanya. Bingung oge pikeun mastikeun arah anu kudu dituju kudu aing dina waktu ayeuna. Buat ku henteu wale aya be coba anu tumiba ka keluarga. Nah ya di mana atuh ayeuna ayu manganti anu jadi pamajikan. Mangka ningkeun ka kandungan. Ieu anu jadi selempangkeun dari aing mah. Akhirna jaka sinangling ngalengkahkeun sukuna dumasar kana ceuk geuteran batin we. Geus henteu bisa nangtukeun arah anu sacara pasti. Sedengkeun ayu manganti ti sanggeusna kajadian ditulungan ku si topeng mayit teh maksud jeung tujuan mah rek balik ka pilemuran. Tapi antukna beut jadi lingung henteu nyaho di jalan balik. Kitu teh mah teu aneh lantaran ti sabangprak kandunganna eusi ayu manganti jadi arang langka init-initan. Sapopoe loba di imah katambah di bawana ti lemur ti apanan diculik ku Sang Gajaya dibawa ngaliwatan jalan anu can kungsi ka ambah ku ayu manganti anu matak dina waktu balik ka lemur teh ayu manganti jadi bingung anu akhirna linglung. Antukna waktu ngambah ka salah sahiji lembur terus kaputingan di jalan. Ngan untung pangeusi eta lembur salaki jeung pamajikan anu geus karolot kabeneran cicing di imah ukur duaan. Harita karunyaeun ningali ayu manganti anu keur kakandungan lumampah nyorangan kawan tugeus wanci peuting. Akhirna ayu manganti ditarima ku pribumi dina sikep jeung pangakuan anu sakumaha mistina. Ayu manganti ngemplong hatena sabab aya pribumi anu tetela haat bisa dipake keur mondok. Sanggeusna aya di jero imah, pribumi ngajakeun ngobrol ka ayu manganti dibarungku perasaan kaget lantaran ningali ayu manganti lumampah sosoranganan bari dina kaayaan keur kakandungan. Pribumi awewe anu harita cumarita ditujukeun ka ayu manganti. Mak mah banget henteu ngarti ieu teh. Kunaon si Nyai beut ku nekat lumampah wajib peuting sasoranganna Nyai? Baina kayaan keur kakandungan. Nah henteu boga salaki Nyai teh. Beut ku tega teuing pamajikan diantep teu Nyai. Bener Bapak oge sarua ieu teh Nyai. Bener-bener bingung anu lain dikieuna Bapak teh. Kunaon Nyai bet lumampah sesoranganan jaba eta keur kakandungan mun tea mah teu boga salaki atau boga salaki bet ku kaliaya ngantep anu jadi pamajikan bae jeung kaayaan kakandungan. Ayu manganti ngabagikeun paneuteupeuna ka pribumi awewe jeung lalaki narik napas panjang terus ngawalon dadaunan. Salasna abdi gaduh salaki mak Bapak nanging pangna ayeuna abdi lumampah nyurangan sanes sepeda salaki abdi tega ngantep nanging abdi luntana ti lemur teh memang aya nu nyulik Pak Bu. Si Bapak pribumi kerung terus cerita deui. Baru aya nu nyulik Nyai teh nya. Kek. Mahnya geus kolot-kolot aya nu nyulik sagarupa. Biasana sakanyaho Bapak anu sok diculik mah budak leutik Nyai.
anu sok dipake ke parepe cenah piraku ari Nyai Onaman make diculik nah keur naon cenah make jeung diculik sagarupa memang ajal mak anu miharep Pak ngarep kumaha supaya diri abdi aja binasa nyata jalma-jalma anu cicit geuleuh ka abdi sakulawarga nanging untung nanti aya nulungan Pak abdi bebas tina cengkraman jalma anu rek binasa ka diri abdi nanging jarana abdi bingung jalan anu kedah di sorang ayeuna abdi jantan linglung menjadi ngambah ka ieu lemur geuningan Pak ke dek ngomong naon dinya teh lain eta jadi penasaran oge ieu teh Nyai penasaran kumaha penasaran eta si Nyai babana bet aya anu rek deuleuh ka sagarupa nah eta teh musuh kitu atawa kumaha Nyai piraku kangaranan pangawak awewe jeung keur kakandungan make jeung boga musuh onaman hal teu ngarti mak mah bener bapak oge sarua teu ngarti biasana ari nu sok boga musuh kitu mah lalaki jeung deui lalaki oge lain jalma sambarangan dari jalma seperti bapak kieu mah urang pilemuran moal boga musuh pasina oge punten mah oge bapak abdi sanes bade nyomongkeun diri abdi teh saresna mah minantuna si Rawing Pak Bu salaki abdi teh katelah jaka sinangling atuh abdi wasta nu katelah mah ayu manganti tah anu ngarah-ngarah dugikeun ka nulik ka abdi teh nyaeta ti pihak anu ngamusuhan ka mertua abdi si Rawing manehna boga karep hayang ngumpul ludeskeun keluarga si Rawing Pak Bu Pugue eta pribumi teh jadi pada ngarasa kaget duana ngadenge keterangan ti ayu manganti ngeunaan kayaan dirina salaku minantuna si Rawing hiji ngaran anu pikeun maranehna mah geus teu ngarasa asing deui si bapa pribumi jadi leuwih sopan sikep jeung caritanana ambe jadi Dimas Ayu teh mantuna si Rawing ieu teh amuing nyaan bagja tina manan keur si bapa jeung si emak dina waktu ayeuna Nyai sabab bisa tepung lawung jeung keluargana si Rawing atuh keur urang dieu mah henteu asing deui ngaran si Rawing mah Nyai jago anu henteu weleh ngabela ka pihak anu lemah merangan tindak laku kajahatan mak oge muji syukur kanu agung Nyimas geuningan mantuna si Rawing Nyimas tehnya duh syukur bisa patepung lawung paamplok jonghok di dieu jeung emak mak oge geus henteu aneh ku ngaran si Rawing mah Nyai jalma anu salawasta dina kajahatan diunggal patempatan pantes mun kitu mah eta anu rek kaniaya ka dari hidup teh nyaeta musuh-musuh atawa jalma jahat anu nganggap musuh ka si Rawing mitoah hidup Nyai leres kitu mah bapak sakawit nama abdi teh bakal dicanda ka tempat maranehna anu akhirna abdi bakal ditelasan jiwa anu tangtu sampe mana teh kedah disiksa heula da kitu beuneunan puasna munggu jalma anu tos teu aya di rasa perasaan ka sasama mah Pak Bu bagja syukur nuhun Gusti anu agung Dimas Ayu manganti tiasa bebas tina ancaman jalma-jalma jahat Bapak jeung mamilu bagja anaki nah hari mertua hidup ke kamarana atuh nya si Rawing teh ya nya keur ka mana Nyai bet bisa menang kapoosan hidup bisa benang diculik ku jelema anu jahat alasan nuhun Rawing nuju teu aya di lemur mah
Manehna memang sigana baik terus ngadago-dago bongohna anu saterusna ngalakukeun tindakan di mana Amarawing nuju teh aya di tempat Pak Ma. Si bapak pribumi naik napas panjang balik terus kedal di lisan. Aduh, untung nyaan untung nih mas buat make aya nulungan sagarupanya paingan atuh walian lumampah sosoranganan kawan tuan Cipeting hari minantu Sirawing mah nutang tuna ogelin awewe sambarangan bener henteu manehna Nyaho atuh bapana. Da mun seg awewe biasa-biasa mah saha anu ludeungeun keur kakandungan lumampah sosoranganan. Ari pek minantuna jago geuning si Nyai teh. Nya da ari ngaran Sirawing mah geus henteu asing deui atuh Nyi Mas. Malah dina waktu-waktu katukang anu katukang mah kunsi ngambah ka ieu lembur. Waktu dia lembur kungsi dirajah ku jago-jago anu memang jahat kejem telenges tinakanana kitu Nyai. Apanan ku Sirawing ditindakna lalumpatan ka jago-jago teh Nyai. ayu manganti jadi ngarasa reus oge hatena sabab eta lemur teh kungsi di ambah ku Sirawing anu jadi mitohana. Sirawing neuneuun kahadean keur pangeusi eta pilemuran. Punten we atuh mak sareng ka bapak abdi dina bangi ieu ngarepotkeun nyeri ngararab sakarupa sakamita mah bade ngeri lumampah we nanging wan Cipeting kieu walurat mangkaning bari teu acan terang deui jalan anu kada disorang da puguh linglung mak pak. Ish, ulah nyiksaan jadi mas. Bapak moal ngijina nyimas lumampah wan Cipeting kieu mah. Sanajan bener nyimas lain awewe biasa, tapi kangarana lumampah sosoranganan mah, waduh, bahaya nyimas, bahaya. Kata mah deui dina kayaan linglung, cilaka atuh manehna. Iya tuh pugu bahaya jeung cilaka eta mah. Kangarana lumampah wa Cipeting kieu rek nanyakeun ka saha Nyi Mas? Da puguh moal aya jalma anu lumaku wan Cipeting barina oge. Nya mending kene isukan we, mudah-mudahan we atuh isukan mah si emak jeung si bapak bisa ngabantuan nuduhkeun jalan anu kudu disorang. Heueuh pikeun nuju ka pilemuran Nyi Mas. Tah ayeuna mah Nyi Mas langkung saeuleureuh lah. Da pasila oge capek Nyi Mas. Pokona mah ulah asa-asa anggap we di dieu teh di kolocorangan. Bapak jeung si mak banget suka jeung sugumaha teh. Lantaran aya mantuna Sirawing beut daek meeting di saung. Di saung bapak anu sakieu kayana Nyi Mas. Ayo manganti ngabagikeun panetepna ka pribumi teu terus kenal di lisan. Ngaturkeun nuhun kana panampian ti emak sareng ti bapak. Mugi be atuh kasayan saira duaan teh masing dibalasku mantena anu maha kawasa, Pak, Mak. Margi lintang ti mantena anu tiasa ngabalas kana kasayan sareng kajemaran mana saira emak sareng bapak. Loba deui obrolan-obrolan anu sejenna. Anu pikeun pribumi mah estu mangrupa hiji kahormatan pikeun pihakna. Sabab imahna bisa narima ayu manganti minantuna Sirawing. Waktu terus lumaku marengan insan anu magelaran di alam pawenangan. Kayaan wan Cipeting beuki sepi jempling. Di antara belag-begna peuting anu nyimutan jeung ngalimpudan eta pilemuran. Upama seug aya anu merhatikeun kaluar tur kabeneran ningalieun pirakun teu kaget. Mangsa aya hiji cirim jalma anu jojolatan. Awakna ngalayang bangun anu hampang. Lir upama anu henteu napak kana lemah.
geus sababaraha kali pindah tempat eta jirim teh. Nangtung di lebah suhunan imah. Gerakanna bener-bener luar biasa lir upama angin we. Waktu dua dampal sukuna napakan lebah suhunan imah oge henteu nimulkeun sora saeutik-eutik acan. Jojorelatan kakalayangan wanci peuting kitu berarti teu beda ti kalangkang setan. Jorelat kalayang eta jirim teh pindah di tempat anu saterusna napak di lebah suhunan imah anu dipake monoku ayu manganti. Eta jirim teh terus tanggah kaluhur bukna anu jabrik diriakan katebak angin peuting. Nilik dina pangawakanana jelas lalaki eta jirim jalma teh. Waktu beungeutna tanggah bisa kacaangan ku cahaya bulan anu memang henteu pati caang. Tapi cukup jelas pikeun nganyahoankeun kayaan keuritan beungeutna. Upama seug aya anu nangenan nganyahoankeun kana keuritan eta beungeut piraku henteu ngagero kaget. Atawa mun awewe mah pasti bakal ngajerit sabab beungeut eta jalma ruksak pisan pikasieun. Sapasang panon anu polotot bangun anu nolol kaluar. Halisna eueuhan deui lenang. Kitu deui bulu panon oge eueuhan. Bibirna jebleh jeung bengok. Lebah pipina ngacarentul atau garinyul siga daging jadi. Ditambah deui aya daging anu nyengled dagingna kaluar. Upama seug parang aya jalma anu panggih piraku henteu sieun. Jirim anu nangtung di suhunan imah anu dipake monok ayu manganti teh lain ukur tangga. Bari jeung ingas-ingus teu beda ti ajag anu keur ngamuan jangan mangsa. Kejadian saterusna eta jirim teh awakna ngalayang turun ka gigireun imah. Kalebah kamar anu dipake sare ku ayu manganti. Ngajanteng nangtung di lebah jendela kamar anu dipake sare ku ayu manganti. Teu curugna lempang nojos ka lebah jendela. Beuteung beda ti anu hipu we papan jendela teh langsung bolong ku curugna eta jalma bari henteu nimulkeun sora saeutik-eutik acan. Siut plos. Jendela anu geus bolong teh terus dipake ngintip ka jero kamar ku eta jirim. Sanesna kitu eta jirim teh sirahna ungut-ungutan bari jeung nyerengeh seuri. Kangaranan seuri teh bet jadi nyangereng malah beuki pikasieun kayanana. Eta jirim teh ngomong sorangan sorana semu anu rada ngirung. Ya, nyameulanan ieu. Ya, ngeningan anu ngenintiangan deh. Unjung pisan syahku aing belang dina waktu ayeuna. Unu ya mah, unu di mawa. Ya, wayah namanya di mawa syahku aing. Geus kitu mah eta jirim teh lempang ka hareup. Panto imah anu nutup kakara diantelkeun. Dampal leungeunna oge langsung ngakebrai muka tulakna mecat sorangan. Lengkah sukuna lin upama anu henteu napak kana lemah. Waktu asup ka jero imah lengkah sukuna bener-bener henteu nimulkeun sora saeutik-eutik acan. Eta jirim terus mulu kalebah kamar nu dipake sare ku ayu manganti. Harita ayu manganti sorangan sanajan bener boga ilmu anu cukup, tetela kaseuketan panca indrana henteu bisa ngarasakeun atawa nganyahoankeun kadatanganna eta jalma anu geus ngajanteng di lebah lawang kamar anu dipake sare ku manehna.
ngajanteng sakredeng merhatikeun kaayaan Ayu Manganti. Saterusna Ayu Manganti anu keur sare oge mata kaget harita henteu hudang. Waktu awakna dipangku terus dipanggul ku eta jirim dibawa keluar ti jero imah. Tetep sare tibra kaayaan anu memang aneh. Sabab Ayu Manganti lirik upama anu dilumpuhkeun anu sok padahal eta jirim anu manggul mawa Ayu Manganti henteu ngalakukeun tindakan naon-naon. Curelat, kalayang, curelat, kalayang. Jirim anu mawa Ayu Manganti lirik upama kalangkang setan we. Dampal supuna bener-bener lirik upama anu henteu napak kana lemah. Cacakan mejeng mawa babandan nyata Ayu Manganti. Sedengkeun Ayu Manganti sakitu dibawa jojorelatan ka kalayangan bari katebaku angin peuting anu tarik. Estu tetep tibra sarena henteu lilir-lilir. Caturkeun Jaka Sinangling dina lumampah maluruh Ayu Manganti anu jadi pamajikan. Besarwa kapentingan di jalan anu saterusna monok di salah saji imah di lembur anu kaambah dina waktu harita. Pribumi mah geus sare tibra da puguhan cigeus beuki peuting. Sedengkeun Jaka Sinangling nu aya di jero kamar masih kene can bisa meuremkeun panonna. Lantaran hate jeung pikiran anu teu boleh ngait ka Ayu Manganti anu jadi pamajikan. Jaka Sinangling ngoneal hudang hatena beting sarabelak. Ngahulang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Hati aing ting sarabelak kieu. Kunaon ieu teh nya? Ayu Manganti anu jadi pamajikan teu boleh kapi beungeut. Palang siang marupa wirasat anu kurang hade. Tapi moal Ayu Manganti moal nanaon salamet pasina oge. Ieu mah lantaran pangaruh hati jeung pikiran aing we anu teu boleh ngait ka pamajikan. Ayeuna hate jadi tinggi sarabelak kieu dan anu jelas jadi teu bisa sare pitunuhkeun ieu teh. Lantaran teu bisa sare Jaka Sinangling jadi aya pikiran hayang kaluar ti jero imah. Nyeusil hawa peuting kaayaan di jero imah bet hareudang karasana ku Jaka Sinangling. Harita mahna terus kaluar ti jero imah ngajanteng nangtung di luar bari ningali ka awang-awang nitenan bentang anu baranang jeung bulan anu henteu pati caang. Gimana Ayu Manganti ayana nya? Asa piraku lamun nepikeun engkah teu kapaluruh teh. Cek perasaan mah kudu kapanggih. Dan jelas ari peuting kieu mah lain waktuna. Isukan beurang mah kelaku mah oge kudu bisa kapanggih. Jaka Sinangling kiri dina hatena yen dina poe isukan mah jelas kudu bisa kapaluruh Ayu Manganti anu jadi pamajikanana. Dina kayaan keur ngajanteng nangtung bari jeung ngahulang mikiran lengkah dina poe isukan. Ngadadak Jaka Sinangling jadi curing hak waktu kaseuketan panonna ningali aya jirim anu ngacuremak di antara beleg-belegna peuting. Curelat, kalayang, kolebat. Sareretan ku Jaka Sinangling bisa katingali. Jirim anu ngajorat teh siga anu bari manggul jalma. Kajurung ku rasa panasaran Jaka Sinangling ngagentak luncat ngagunakeun ilmu pangenteng badana jeung kacepetan gerakanana pikeun nyusul eta jirim. Tapi gerakan jirim jalma anu disusul ku Jaka Sinangling lir upama kalangkang setan we. Sabab ngan sakolepat waktu Jaka Sinangling nyusul ka lebah tempat anu tadi sorang ku jirim anu ngacurelat geus leungiteun tapak. Jirim nu diudag teh duka teuing ka lebah mana initna.
Jaka Sinangling ngajanteng nangtung bari narik napas panjang. Gerakan jirim jalma anu dia disusul ku manehna bener-bener luar biasa. Padahal Jaka Sinangling ngagunakeun kemampuan ilmu pangenting badan sapinuhna sangkan bisa nyusul eta jirim. Hebat. Ya luar biasa ta gerakan jalma anu bieu disusul ku aing teh. Ngan sakicep langsung geus eueuh deui teu katingali jirimna. Nah sah eta jalma teh nya. Kemampuan ilmu pangenting badan nyata disaluhureun kemampuan aing. Malah saretan mah tali besiga mangun jalma deui. Bek disusul ka mana ieu mah? Betul ngetin tapak. Tika tingali deui kelebah mana iditna ta jalma teh. Jaka Sinangling kudu ngaku secara jujur dina hatena. Yen jalma anu disusul ku manehna tadi teh jelas boga kemampuan anu jauh disaluhureun Jaka Sinangling. Akhirna Jaka Sinangling lempang balik di ke tempat urut tadi. Jaka Sinangling memang teu nyahoeun upama lembur anu di ambah ku deurina di mana ayeuna kapetingan di jalan sarta monok di salah saja imah nu aya di eta lembur. Mangrupa pilemburan anu sarua diambah ku ayu manganti. Ngan monokna misah imah. Beuseuh tadi Jaka Sinangling nyahoeun yen jirim jalma anu kacepatan gerakna teu beda ti kalangkang setan teh mawa babandan mangul ayu manganti anu jadi pamajikanana anu keur saretibra. Beteraku make henteu kaget. Sajaruding asup ka jero kamar bari ngagoler Jaka Sinangling jadi penasaran ku cirim anu ngajorelat anu kacepatan gerakanana tetelah henteu bisa diimbangan ku dirina. Saha eta tadi jelema teh nya. Kemampuan kacepatan gerakanana bener-bener luar biasa. Kakara ayeuna aing ningali kemampuan gerakan nu sakitu cepetna mah. Tapi mangsa bodoh. Kenaon make jeung di pikiran sagarupa. Anu penting ke diri aing mah dina paisukan husu bebeakan yang ngararatan ngeunaan nu jadi pamajikan. Kalau aku mau oge kudu bisa panggih. Lantaran hate jeung pikiran anu henteu weleh ngait kayu manganti anu jadi pamajikanana. Antukna Jaka Sinangling jadi tetep we serek sarete. Waktu terus lumaku marangan insan anu magelaran di alam pawenangan. Waktu wajib peuting salin jinis jadi beurang. Ayu manganti ngulesi kudang tina sarena anu tibra. Kaget anu lindikeun ayu manganti waktu litenan kayan jero eta kamar. Ngareret kalebah jendela kamar anu geus muka. Ayu manganti kerung di barung jeung hate anu ngageleter sabab ngerasa aneh beut aya di tempat anu asing. Lain imah anu tadi peuting dipake mono ku manehna. Ayu manganti ngonel hudang lalaunan. Luak liuk kerung bari narik napas panjang terus ngagerendeng ngomong sorangan. Aneh. Nah aku naon aing bet aya di dieu. Tempat anu bener-bener asing ke dari aing mah. Da lain di dieu. Lain di dieu imah aing tadi peuting mah. Imah nu piluan mono ku aing lain ieu. Tapi nah aku naon ayeuna bet aya di dieu nya. Ayu manganti weleh henteu ngartikeun eta kaayaan. Panasaran ngadeukeutan kalebah jendela kamar anu muka. Ningali keluar ngaliwatan jendela rajeg tatangkalan anu gede besiga aya di daerah Pileuweungan. Jeung teu ningali suhunan imah anu sejena. Jelas lain aya di daerah Pilemuran. Ayu manganti ngahulang dewe beuki bingung mikiran kayan eta patempatan. Aneh.
bener-bener matak bingung jeung teu kaharti ieu mah. Nah kunaon aing bet aya di dieu? Nah sanu geus mawa diri aing ka dieu. Da ku perasaan mah tadi peuting teh sare tibra. Jeung piraku aya nu mawa diri aing keur kaayaan sare. Nepikeun ka henteu hudang. Ayu manganti ngahulang mikiran kaayaan eta tempat anu asing. Sarta ngabayangkeun kajadian tadi peuting upama teh mah dirina aya nu mawa dina kaayaan keur sare. Sanajan sare sakumaha tibrana kaseukeuten panca indra Ayu manganti geus kalati, pasti bakal hudang tina sarena upama teh mah dirina dibawa bari dina kaayaan sare. Ayu manganti naik napas panjang sababaraha kali. Ras inget ka Jaka Sinangling anu jadi salakina jeung Saraswati mitohana. Tangtu bakal ngarasa leungiteun ku ayaan dirina anu ayeuna bet kalaka aya di dinya di tempat anu bener-bener asing pikeun dirina. Kang Angling, Ibu Raswati, abdi geuningan bet jadi aya di dieu di tempat anu asing. Jas, ieu tempatnya sigana bae deket ka Pileuweungan. Sababda waktosna seep. Hanya kapis